Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda dan semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi ke channel pelajaran bahasa Sunda ya. Di sini bab selanjutnya yaitu bab dongeng di, di dalam bahasa Sunda. Arti dongeng nyaeta hiji karya sastra dina wangun lancaran atau prosa. Maksudnya bahasa lancaran, bahasa anu menggunakan paragraf dina tulisan. Aya dua rupa prosa nyaeta prosa buhun jeung prosa modern. Maksudnya prosa buhun nyaeta prosa nu caritana zaman baheula. Nyaritakeun zaman baheula jeung prosa modern nyaritakeun zaman modern ayeuna. Kaasup dina jenis karya prosa. Unsur-unsur dongeng pasti hafal kan. Anu kahiji nyaeta pelaku. Biasana pelaku nyaeta nggambarkeun tokoh drama anu dina dongeng. Kadua latar. Latar dina latar aya tilu bagian eta latar tempat, latar waktu jeung latar suasana. Anu kacileun nyaeta garur. Garur aya dua. Garur atau alur dina bahasa Sunda. Garur maju atau garur mundur. Anu opat nyaeta tema. Tema nyaeta ide pokok dina cerita dongeng. Kumaha dan mana. Nah, ciri-ciri dongeng. Nah, anu kahiji nyaeta ayana kesan pamohalan. Maksudna ayana kesan anu ngahayal, imajinasi atau anu teu masuk akal dina ceritana. Anu kadua nyaeta eusina ngeunaan artikan moral. Biasana dina dongeng ngeunaan hiji artikan atau pesan moral anu disampaikeun dina hiji dongeng. Katilu nyaeta pelakuna bisa saha wae. Pelakuna saha wae anu disebutkeun dina dongeng. Kaopat karyana baradea. Biasana dongeng karyana saha wae anu dituliskeun. Kalima nyaeta sumberna secara lisan. Nah, dina dongeng sumberna secara lisan mulut ke mulut, omongan jeung omongan. Nah, kita Genepnya anonim. Nah, anonim biasana anonim ieu teu aya pengarangna saha dina cerita dongeng. Nah, kagenep nyaeta komunikasi jeung pamiasar. Maksudnya komunikasi secara tulisan. Genep nyaeta ulah kaku. Nah, di dia ulah kaku dina dongeng. Bahasana bahasa biasa. Anu katujuh nyaeta kendalkeun ekspresi. Nah, di dia kendalkeun ekspresina dina macakeun dongeng. Kadelapan vokal jeung kajentekeun bahasa dina dongeng ieu biasana vokal kajentekeun bahasa. Nah, jadi aya pasing-pasing dongeng. Aya tujuna. Anu kahiji dongeng sasatoan atau pabel. Jadi dia nyaritakeun pamiloholan dicaritakeun ka awas jelema. Maksudna sasatoan hewan anu bisa ngomong dina cerita dongeng. Anu kadua nyaeta dongeng sasakala atau legenda. Biasana nyaritakeun asal usul tempat dina dongeng eta. Nah, gitu kan. Misalnya tadi Borobudur gitu kan. Tilu nyaeta dongeng abad atau sage. Nyaeta menceritakeun kejadian jelema nu ngandung unsur sejarah. Nah, gitu kan. Kejadian jelema nu unsur sejarah tentang konflik tentang jelema yang santang gitu kan. Kaopat nyaeta dongeng pamuluk. Jadi dongeng pamuluk nyaeta dongeng carita
kegagalan jelema. Nah, dia yang nyeritakeun kegagalan jelema. Kalima nyata kehidupan jalma biasa atau pabel. Biasana nyeritakeun jelema biasa, urang gitu kan, jelema biasa. Genep nyata cerita para nabi atau wali atau mite, dia nyeritakeun sejarah-sejarah para nabi jeung wali gitu kan. Ketujuh nyata dongeng pieteung ngeun. Nah, di dia ngacaritakeun carita teladan pikeun manusia, biasana nyeritakeun keteladanan manusia. Nah, itu kan. Atur nuhun kasadaya nu tas sumping tong hilap di subscribe, like dan komen dan share-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.